sok loba teu kabagean. Nah make kitu goreng nasib ajengan teh buuk panjang. Pan ari dina tahlil ku artos teh sok duaan ngabagina. Jatah masyarakat 10.000, jatah ajengan 100.000. Palebah nu ngabagikeun jatah masyarakat urang dinya nyahoeun ka wing. Eta mah nya ge gondrong. Lain santri ajengan malah boga santri engke can dibagina ti tukang 100.000. Palebah nu 100.000 eta nu ngabagikeun minantuna urang Jakarta teu wauhin ka wing. Ieu mah gondrong. Pasti santri cenah geus 10.000 tadi. Kudu tadi henteu ku ayeuna henteu lapor deh kateunya. Eta bae da ajengan mah ikhlas. Hiji ajengan dionang jeung santrina kanu marhaba mah hinung. Ai kabeneran di nu mah hinung kaluang di kampung mampan sok nuar eta teh ngahumut geuningan nya. Ai humut lamun diangeun isuk sore teh sok haseum leres tuh. Ai marhaba geus magrib kamedenan diasongkeun ka ajengan jeung ka santri nu geus haseum atuh ajengan nyeri beuteung. Ai geus kitu balik ke tinu mah hinung bari lumayan menang coklat sabungkus duit 100.000 ngan hanyakal nyeri beuteung karebek di jalan. Jol teh aya santrina akang punten aya naon jang? Lain cenah ari akang nyeri patuangan teu atuh sarua da aing ge ngakan eta anu haseum teu. Nah cenah ari kitu akang urang milarian WC abdi teu kuat hoyong miceun lah cek guruna teh teu kudu neangan WC nyeri beuteung mah neangan jamatan urang ngising berjamaah cenah. Lompat teh ka jamatan eta jamatan naon teh nya? Tidak mah murunannya ajengan jeung santrina ngajajar luhureun jamatan bilhurna gong. Kabeneran ieu keur gede cai caah. Atuh maklum luhur jamatan kokotor baradak mun jeri beuteung ditane ku cai anu keur caah. Beledak jeung santri teh. Nu hiji deui dar. Nu hiji deui dangdidu. Nu ajengan jempling usarahan. Atuh geus beres kaget santri punten cenah ajengan. Hapunten eta abdi jeung rerencangan darderdorna miceun ari akang kunaon make teh aya soraan. Aing mah ajengan guru sia. Moal sarua jeung maneh padahal nu ajengan mah saing samping nangait. Nah ari hudang. Tujuh bar teh. Akang ari eta naon ngabujuk. Odam cenah jang eta mah. Odam mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang sisi lamping ke pasar meuli selang. Abang-abang rada peuting ngajawab salam meuli camplang. Urang doakeun nu ngajawab salam sing asup surga amin. Teu ngajawab salam sing asup amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Kangge mukadimah itbawai kana ti payun. Hadratul mukarramin pengatur waktu pembawa acara anu kepribados dibika hormat kalian muga Allah dimuliakeun. Wabil khusus para kiai, para ajengan, para sepuh masjid jami, sepuh majelis talim, sepuh pondok pesantren. Wabil khusus kersana ajengan setempat. Soksana pribados tetiang asa ngawicik ngawiji-wiji ngabilang saurang-saurang hitung satu persatu. Tapi tengirangan rasa hormat pribados kamantena wahwa bisab kiai jun tabdila mustajibun sana iya jamila. Kalayan doa nu dikapayunkeun mudah-mudahan para kiai para ajengan sing ditambih-tambih yuswana amin. Ibu araya bu lamun ngadoakeun kiai ngadoakeun ajengan sing kompak insya naon sababna bu pak kaluang di Cilangkap di alam kiwari calon pejabat, calon gubernur, calon bupati, calon DPR, calon lurah balata nu sakola geus teu kaitung sami kintenna di dieu. Tapi kadang-kadang lamun neangan calon kiai, calon ajengan, calon imam masjid, calon nu ngahuruf mingguan jarang, nu masantren geus jarang sami di dieu kitu. Tak sakali deui doakeun para kiai, para ajengan khususna nu aya di tempat sing ditambih-tambih yuswana amin. Tambih-tambih ilmuna, tambih-tambih manfaat ilmuna, tambih-tambih rezeki milikna, tambih-tambih istrina. Bapak-bapak setuju Pak? Ibu setuju Bu? Beda katingali molototna. Keun doa anu terakhir tong kadi amin anu penting murang kalihna dijantenkeun murang kalih anu soleh tur solihah, murang kalih anu tiasa taat ka Allah turut ka Rasul bakti anu jadi ibu rama, dituna dijantenkeun murang kalih anu waladun sabik tiasa neraskeun sepak terjang nu jadi sepuhna kama qala qawaid wa ma yalil mudafayati khalafan hufidi robi idama khudipa. Tekala seorang ulama, tekala seorang kiai di mana-mana ajengan ngantunkeun ti alam dunia maka murang kalihna nu janten gegentosna amin ya Allah ya rabbal. Aparatur pemerintahan ti atasan sampai bawah, sipil
militer anu kupribados depi kahormatkan moga Allah dimuliakan kalian doa anu dikapayunkeun. Mudah-mudahan aparatur pemerintahan ti atasan sampai bawah, ti bawah sampai atas dina inggoni ngahayeuk dayeuh ngolah daerah ngatur kampung ngolah negara. Mudah-mudahan masing dipapan katengtreman kayaman sepi paling root cokot dipaparin pengaruh anu luhur bawa anu hebat sehingga tiada sanusduhkeun ka masyarakat kana jalan anu dibikaridok Allah Subhanahu wa taala ngeunaan kana negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wabil khusus guru pribados kersana Al Habib Fuad Al-Attos anu kupribados depi kahormatkeun moga Allah dimuliakeun. Oge rencang pribados kersana Ustaz Jujun Muda Sami anu kupribados depi kahormatkeun moga Allah dimuliakeun. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriwan-santriawati, wabil khusus para panitia penyelenggara terlaksanana ya acara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-78 anu diselenggarakeun keluarga masyarakat Bobojong anu kupribados dipikahormatkan moga Allah dimuliakan kalian naon rupi pengorbanan anu pantos dikorbankeun timiti harta tanah duit deui ka ingeutan sehingga terlaksana ya acara ya Allah. Mudah-mudahan masing aya dina panampian Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatna aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Kalian urang sadayana nu ngaring di tempat sing dipaparin paus yuswa ku Allah anu barokah, dipaparin rezeki milik anu maslahat, dipaparin turunan solihin tur solihat, nalika pupus urang sing husnul khotimat lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lamun ningali kana waktos parantos jam 10 langkung. Biasa lamun ditanggeng jadwal pengaosan lastu jam 11 beres kanyatu-nyatu. Saresna kangge mubalik nu tadi ge kirang kumaha cekal kersana pun dayi Kang Ustaz Jujun Muda ari umur sahanapeun ngan beungeut rada kolot itu. Bukan mahe dan geus biasa. Pribados moal patos lami jalaran insyaallah nu ngisi kana ieu tausiah engkin ti pengker kersana guru urang sadaya kersana Habib. Pribados mah ala kadar jajak jalan ngaran ngajajakkeun mah biasana ge talalila leres teh. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun nu tadi lakobna Jujun Muda wajar lamun pikasirieun. Aing mah da disebutna cengek muda lamun teu lada teh panasaran metak moal pikasirieun tara tadi. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah daripada memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nu mana ieu merdeka teh lain ala kadar ceuk paribasana ladang perjuangan nu babari. Nu mana ieu kemerdekaan teh lain daripada hadiah di Belanda, lain daripada hadiah di penjajah, tapi hayang merdeka Indonesia ialah usaba para pejuang, para pahlawan anu parantos berjuang ti mimiti harta duikakeun emutan bahkan nyawa ngamerdekakeun ieu negara keur urang nu ngisi kana kemerdekaan lintang ti kajabi urang ngaraksa ngajaga mempertahankan kedaulatan bangsa dituna majukeun negara Republik Indonesia. Carana kumaha? Rasul ngeuningakeun pidauh Kangjeng Rasul tilu perkara nu diwasiatkeun ku Kangjeng Rasul ka umatna termasuk urang sadayana. Lamun hek negara hayang aman, lamun hek negara hayang kemajuan, lamun hek hayang negara hayang aya dina kabangkitan, lintang ti urang kudu ngalaksanakeun wasiat ti Kangjeng Rasul minimal tilu perkara. Mana wasiat nu Rasul Rasul nu tilu teh? Nu kahiji nu diwasiatkeun ku Rasul ka umatna Islam. Nu kadua jihad, nu katilu hijrah. Nu kahiji nu diwasiatkeun ku Kangjeng Rasul ka umatna nyaeta Islam. Naon ari Islam? Islam hiji agama sabab di Indonesia agama nu diakui ku negara banyak loba rupa-rupa agama. Di mimiti agama Islam aya agama Yahudi, aya Nasrani, aya Katolik, aya Buddha, aya Hindu, aya Konghucu, tapi agama nu diakui ku Kangjeng Rasul, agama nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala lintang ti kajabi inna dina indallahil Islam. Teu aya deui agama nu diridhoan ku Allah nyaeta agama Islam. Nah naon sababna eta Islam ku Kangjeng Rasul diwasiatkeun ka umatna? Sabab saur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bakal datang ciri kiamat nu mana eta ciri kiamat teh datangna ka umat Rasul ketika umat Islam KTP na Islam cicing dina tempat Islam kampungna Islam
disebutna agama Islam tapi akhlak kalakuan teu akur jeung akhlak kalakuan Islam. Cing kira-kira ayeuna loba jalma nu Islam KTP loba jalma ngaku Islam akhlak kalakuan teu akur jeung Islam loba kaluang di Tanggeng Bu Pak di Lemur Simkuring loba jalma ngaku Islam KTP Islam cicing dina tempat Islam kampungna kampung Islam riunganna riungan Islam tapi pengajian teu beukieun aya keneh di dieu nu teu beukieun ka pengajian aya keneh cing rek nanya ka urang dieu lamun kana pengajian kana mingguan loba nu hadirna loba nu teu hadirna lamun di dieu saadeg Jumat aya 100 urang 100 suhun waktu mingguan ku ajengan ditakol kohkol torong tong nepi ming wae hadir kana eta mingguan hadir kabeh satengahna saparapatna saparepetna untung aya 20 urang nya Kang beda jeung ibu-ibu lamun ibu-ibu mah kaluang ditanggel ge kompak sami di dieu ibu-ibu kompak ibu-ibu mah kana nanaon ge sagala kompak terus teu Pak rajaban muludan sholawatan rotiban ngiridit bang emok sarua jeung di dieu kan aya di dieu nu nginjem duit ka bang emok aya loba saeutik awewe lalaki heueuh awewe mun lalaki mah disebut teh bang silanya ade bu ka ibu-ibu urang dieu nitip ulah nginjem duit ti bang emok ngabejaan moal berkah deh ka tatangga uing ge Kang tukang warung nginjem duit ti bang emok teu barokah eta kurupukna pas dibeli liat teh liat padahal nu disebut riba saur ulama kullu qardin jaron naf'an lil mukrib bahwa riba sakur nginyemkeun ditarik-tarik ka mangpaatan kudu nginyemkeun kanu nginyem hukumna riba tong boro-boro nginyem duit ti bang emok tong boro-boro nginyem duit ti rentenir tong boro-boro nginyem duit ti kosipa 1 juta kudu dibayar 1.200.000 1 juta kudu dibayar 1.100.000 alasan bunga 10% alasan biaya administrasi 10% riba hukumna cacak ning kurang nginyem duit kami toha aya kayit mangpaat pang nampolkeun heula suluh sarua Kang eta ge riba bapak-bapak urang dieu ini kami toha assalamualaikum kumsalam naon jang nu mawi Pak abdi teh dikerjakeun jadi jalma heureutpakeun pungsat bandi eueuh ragap taya nete sempek ningcak semplat lumpat ka jait ti kejebur lumpat ka darat ti soledat balik ka imah loba nu naragih aya naon jang abdi teh Pak ieu teh bade namut artos keur naon keur usaha naon dagang tahu bulat oh cek mitohana nu sok aya dina mobil tahu bulat digoreng dadakan 500-an haraneut keneh mohon Pak sabarang nginjem duitna lamal ageung teuing Pak 2 juta cek mitoha aya jang rek nginjem duit 2 juta mah tuh hanapeun bantat rek diinjeunkeun ka sia ngan syarat pang nampolkeun heula suluh di bibir cokot duitna tampol suluhna cokot duitna riba hukumna naon sababna aya kayit pang nampolkeun heula suluh oh mau ibu nginjem duit ka kosipa ka bang emok bunga 10% bunga 20% riba eta hukumna Bu parapkeun ku ibu-ibu kanu jadi anak parapkeun ku salakina kanu jadi pamajikan kanu jadi anakna lain gugur napakah tapi sarua jeung ngaracun kanu jadi anak urang saur Rasul man akala riba kosa qalbuhu ae mata qalbuhu sajalma anu ngakan kana barang riba rek kumaha wae carana rek nginjem duit ti rentenir ti kosipa ti bang emok diparapkeun kanu jadi anakna kosa qalbuhu telas hatena ae mata qalbuhu tegasna maut hatena dalam arti maut hatena lamun ibu-ibu urang dieu boga anak dititah salat teu ngawaro titah ngaji teu ngawaro titah sakola bedegong kainung bapak ngalawan tong nyalahkeun anak urang buat tinggal diparapkeun ku urang para riba naudu ada para tenang cek bapak-bapak teh wing mah nginjem duit ti bang emok mah ngan eda sesa pamajikan sok nginjem kumaha hukumna lamun bapak-bapak boga pamajikan nginjem duit ti bang emok ku salakina teu dicaram lain dicerekan kalah diantep sumawona dibayar hutangna dayus hukumna kanu jadi salakina ad-dayus man ro'a minkum min ahlihi fal yaskut di mana-mana bapak-bapak ningali pamungkaratan ti ahlina dalam arti salakina ningali pamajikan antara salat ningali pamajikan antara mingguan ningali pamajikan nginjem duit ti bang emok diantep kalah diantep malah dibayar hutangna
dayus hukum nak kenu jadi salakina ad-dayus layar hukulah jannah abadan nu dayus cek Rasul diharamkan asup ka surga salilana na'udhu billah. Insyaallah di dia memal ayatnya insyaallah. Karena ngaji mah hawa teh korea hawa teh warga komo lamun rotinan terus Kang biasa karena rotinan mah mustami jol eta bari aki-aki hungkul leres teu beda jeung kana tahlil atau marhaba mun tahlil jeung marhaba mah ditu pinuh sami di dieu kana tahlil pinuh tahlil mah tong boro-boro kolot nu geus beak huntuna eta budak nih can aya huntuan digegeno kana tahlil mah nya Kang kan eta cenah ang aya mihan sami di dieu tahlil ku mih kuburas piraku deh Kang kuburas kene 2023 umi Kang di Cilangkap ke ayeuna mah eta santri simkuring tadus binikmat gaduh santri aya jigana 300 mangan kurang 289 11 kurang nya lumayan nih dan bisi urang dia hayang mas santri ka uing gratis teu kudu bawa nanaon masalah dahar ditanggung jawab masalah jajan dibere komo lamun anu bapana nu geus maot inungna ngora keneh sakalian jeung inungna teh mah bisi Bu eta santri simkuring lamun aya sirit ancuing disada Kang ang cenah eta manuk sarimi namun cenah manuk sarimi oh cenah eta sirit ancuing disada maka disebut manuk sarimi pan eta cenah bakal aya nu maot lamun aya nu maot tahlil menang nih lumayan cenah keur deungeunna hukum masih beleguk teh nah itu lila 2 poe inungna ngagoroan ujang bapa maneh maot kamari geus 2 poe lebok katipu ceus ya beres kumi Kang di Jampang mah di ditu naik ke ku amplop sami di dieu ku amplop lamun masyarakat 10.000 sarua budak 5.000 ajengan 100.000 di ditu mah sarua di dieu tahlil ajengan 100.000 20 bila aku 20 kene deh Kang kuing mah 100.000 Kang udah kamari di masyarakat di madrasah diumumkeun KDC itu masyarakat bisa apal ayeuna mah tarif ajengan teh geus mahal naon kitu an BBM naik ajengan ge mahal tahlil 100.000 urebkeun 150 cenah nyolatkeun 200 ngawurudonan 300 ngemsian dinu Agustusan 300 hori 500 mu balik kumaha nasib eta balik mah nanti mana nasib teh can pernah leutik teuing deh Kak ah wajar cek saya Osama teh angda direkan leutik komo karekan mah era panging saya angkang punten nya eta lagu dina tahlil wing mah ting kunaon cok loba teu kabagean nah make kitu goreng nasib ajengan teh buuk panjang pan ari dina tahlil ku artos teh sok duaan ngabagina jatah masyarakat 10.000 jatah ajengan 100.000 palebah nu ngabagikeun jatah masyarakat urang dinya nyahoeun ka wing eta mah nya ge gondrong lain santri ajengan malah boga santri engke can dibagina ti tukang 100.000 palebah nu 100.000 eta nu ngabagikeun minantuna urang Jakarta teu wauhin ka wing ieu mah gondrong pasti santri cenah geus 10.000 tadi kudu tadi henteu ku ayeuna henteu lapor deh kateunya eta bae da ajengan mah ikhlas ajengan mah dina tahlil 100.000 eta teh rokok Bu rokok lamun ajengan mah dina tahlil rokok jarum coklat sabungkus masyarakat dina gelas 7 nu hadir 8 urang lamun sok urang teu kabagian sami ajengan di dieu ajengan lamun tahlil rokok coklat sabungkus AMD piraku deh keajengan di mere Lois astagfirullah keajengan mah goreng-gorengnya coklat atau lain Lois lah cenah ajengan teh kapi udud cenah make hayang udud alus lain ku hayang udud alus keajengan ka ulama ka habaib kudu ngamuliakeun ku sabab ilmuna sabab jalma nu boga ilmu lain ukur ku manusia kudu dimulyakeun saur Allah yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat nu iman bari boga ilmu diangkatkeun darajatna ka Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah udah kudu daek jadi ajengan mah mudah-mudahan santri nu hadir sing jadi ajengan amin kudu daek jang jadi ajengan mah naon sababna ajengan mah pamajikanna geulis oh Ustaz Jujun muda nya ge anjeunna kirang kasep ai bojona mah geulis ai uing atuh uing pamajikan dibawa ka dieu panggeulisna salemur ieu cek uing mah cek uing teuing cek ibu-ibu mah eta cenah ang geuningan aya tetangga uing ajengan geuning biasa bojona teu geulis-geulis amat nasib eta mah lain geus nasib mah bisa dikukumaha mulyakeun naon sababna ajengan boga ilmu
jelema boga ilmu mah ku Allah boro-boro di akhirat dimuliakeun, di dunia nu boga ilmu mah ajengan jeung santri ngisingna teu sarua. Nah make kitu cenah aya carita aya hiji ajengan dionang jeung santrina kanu marhaba mah hinung. Ai kabeneran di nu mah hinung kaluang di kampung mampan sok nuar eta teh ngahumut geuningannya. Ai humut lamun diangeun isuk sore teh sok haseum leres tuh. Ai marhaba geus magrib kamedenan diasongkeun ka ajengan jeung ka santri nu geus haseum atuh ajengan nyeri beuteung. Ai geus kitu balik ke tinu mah hinung bari lumayan menang coklat sabungkus duit 100.000 ngan hanyakal nyeri beuteung karebek di jalan. Jol teh aya santrina akang punten aya naon jang lain cenah ari akang nyeri patuangan teu atuh sarua da aing ge ngakan eta anu haseum teh. Nah cenah ari kitu akang urang milarian WC abdi teu kuat hoyong miceun lah cek guruna teh teu kudu neangan WC nyeri beuteung mah neangan jamatan urang ngising berjamaah cenah. Lompat teh ka jamatan eta jamatan naon teh nya tidak mah murunannya ajengan jeung santrina ngajajar luhureun jamatan di luhurna gong. Kabeneran ieu keur gede cai caah. Atuh maklum luhur jamatan kokotor baradak mun jeri beuteung ditane ku cai anu keur caah. Beuledak jeung santri teh. Nu hiji deui dar. Nu hiji deui dang didu. Nu ajengan jempling usarahan. Geus beres kaget santri punten cenah ajengan. Hapunten eta abdi jeung rerencangan darder dorna miceun ari akang kunaon make teh aya soraan. Aing mah ajengan guru sia. Moal sarua jeung maneh padahal nu ajengan mah saing samping nangait. Nah ari hudang. Tujubar teh. Akang ari eta naon ngaguju. Odam cenah jang eta mah. Odam na uduge. Na uduge pek mulyakeun. Ngan hadirna kana pangajian, rajen urang hadir, rajen urang datang kana pangajian, cicing dina pangajian beda jeung dina tongkonan. Terus Bu. Oh, kaluang kana pangajian mah dampal suku ngadadak sing siremen, tuur ngadadak lalinu, bujur ngadadak getek cangkeng nyeri beheung leuleus panon tunuh ngut eta kieu dina minggunya. Oh sok ibu-ibu nunutan di mingguan ara nyaho deka di Cilangkap ge taraang ngan edase ibu-ibu mah teu nunutan ngan ngawek-wek ke ngobrol terekan ku ajengan tong ngawangkong wae pan kuing keur nerang sono ajengan jeung tatangi majarna teh kitu ibu-ibu mah panas baran ningali beheung batur kabeneran aya kokoro mangih bulut balik di Saudi boga emas segede inung suku dipake ku manehnana katingalieun ku ibu-ibu nu panas baran balik di madrasah nyamperkeun ka salaki lain nyaritakeun hasil mingguan kumaha cek baehnana deuh cenah tatangga urang mah nu diidinan ka Saudi emasna gede sagede inung suku aing mah teh diidinan teu sakarat-karat acan cenah majarna teh. Kade Bu ulah panas baran apal ibu-ibu panas baran teh teu kaok ningali rezeki batur hayang nurutan ulah naon sababna sok cilaka nu panas baran mah. Da masalah rezeki mah Bu rek nurutan ka batur geus ditakwer ku Allah geus dibagi ku Allah moal sarua aya tatangga uing ge nu panas baran nini kabeneran aya budak leutik naik kana tangkal mangga palebah naik eta budak leutik teh make calana jero da maklum budak yatim torojol banar mangah lewat pas dangah astagfirullahaladzim neng turun sakedeung aya naon mang kunaon neng naik kana mangah make teh di calana nu mawi mang abdi teh gaduh lancingan lebet pan abdi teh murang kalih yatim karunya teuing kumaha lamun aya nu asup kana bobogaan tah bawa duit 20.000 beulikeun ka pasar isukan beulikeun kana calana jero siap cek budak leutik biasa dibere 2.000 ayeuna 20 atuh lumpat ka itu ka dieu mah duit 20.000 katingalieun ku tatangga wing nini nu panas baran neng ari neng kunaon jiga atuh abdi teh dibere duit ku banar mangah 20 kunaon naik mangah teh di calana cek nini cacak ning ka budak geus 20.000 komo aing kolot asli 50 cenah naik isukana kana tangkal mangah ngajak teh di calana nungguan banar mangah jam 10 can lewat kene jam 11 can ngalangkung jam 12 tengah poe ereng-ereng banar mangah ngalewat manehnana api-api ngadehem dah hayang ditoong banar mangah sadar dangah kaluhur pas dangah innalillahi ibi turun sakedeung aya naon mang kunaon ibi naik kana mangah teh di calana abdi teh teu gaduh ieu teh janda dina hatena da boga penyakit panas baran pasti cenah golosor 50.000 kumaha cek banar mangah karunya teuing teh boga calana mah aya ieu duit 2.000 beulikeun kana silet ngewa geus gondrong cenah nah udzubillahi min
hadir karena pengawasan mah awakna teh hoream wegah hadirna bahkan cicing dina tempat pengajian pasti kaitu nak menimbulkeun kana nunutan. Osok bapak-bapak nunutan dina rotinan. Osok bapak-bapak mah sok pantes asup ka masjid kelat cileuk neangan naon sugan teh rek neangan naon efek neangan tihang. Emeh teu katingali nunutan ku ajengan meureunang. Alus atawa goreng ang cenah lamun jelema sare dina tempat pengajian cek wing alus tibatan teu hadir acan mah. Naon sababna lamun disebutkeun goreng nu belikan mah teh sok taradekeun ngajakur ka madrasah. Nunutan dina tempat pengajian teu beda seperti batu paeh, nu hudangna teu beda seperti batu hirup. Batu paeh jeung batu hirup asal aya dina kidikan pangaosan insyaallah aya hargaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kan kade Pak, lamun urang ngabiasakeun nunutan dina tempat pengajian komo dina mingguan sok salah dedengean. Lamun jelema geus salah dedengean kaituna sok salah ngamalkeun aya carita di simkuring. Kabeneran simkuring ngawuruk mingguan malam Senin nu diaosna fikih kitabna takrib. Kabeneran hancana ngabahas pasunatan memeh sare cek wing para bapak sadayana ari pasunatan memeh sare eta aya opat hiji urang memeh sare teh sunat maca bismillah naon sababna saur Rasul saban-saban perkara nu dibilang-bilang alus hukumna sunat maca bismillah. Oh sok ibu-ibu memeh sare maca bismillah nonton ibu mah nontonnya nepi ka kasarean pan keur nonton ge. Nu kadua memeh sare teh sunat urang maca sholawat sabab sholawat teh nandakeun mahabbah mika cinta ka Kangjeng Rasul. Bisi urang ketika waktu sare geletuk urang diajal ku Nu Maha Kawasa lamun urang memeh sare maca sholawat insyaallah meunang sapaati Kangjeng Rasul di aku umat ku Kangjeng Rasul. Alhamdulillah. Osok bapak-bapak memeh sare maca sholawat. Udud deh Kang urang mah ududnya. Erek sare udud hudang sare erek dahar beres dahar heukeun bae Bu boga salaki tukang ngarokok ulah dicaram naon sababna geus aya rezekina da buktina nu tara ngarokok mah tara dibagi ududnya Kang geus aya rezekina aya duwing ge aki-aki dicaram ku pamajikanna maklum manehna susi suami takut istri ai cek pamajikan ieu teh usum corona tahun kamari tong ngarokok wae anguran mah beulikeun kana bata pake nyen imah siap cek salakina rek meuli jarum coklat beulikeun kana bata jarum coklat beulikeun kana bata jarum coklat beulikeun kana bata. Alhamdulillah salila corona 2 tahun pre ngarokok jadi imah. Nah eta imah can ge dicicingan regedege kahuruan kedah duitna keur udud meureunang antapkeun tukang ngarokok mah. Tilu memeh sare teh sunat maca istighfar. Istighfar teh nandakeun hayang pangampura ti Gusti Allah bisi urang ketika waktu maut ketika waktu sare geletuk maut lamun urang memeh sare maca istighfar insyaallah diampura dosa ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Nu kaopat memeh sare teh sunat nyusur heula. Naon cenah Bu? Nyusur. Kakupingeun ku aki-aki nu mingguan bari nutan dedengena teh sunat memeh sare nyusur heula cenah. Padahal nyusur pancek ulama dina takrib wasiwaku mustahabun ti kuliah halin ila bada jawalin lisoimin sunat saban-saban perkara komo rek ibadah rek salat sunat nyusur heula termasuk rek sare. Maklum aki-aki waktu mingguan nunutan dedengana nu kaopat sunat memeh sare nyusur heula. Balik ka imahna hari weus-weus ka pamajikanna ma aya naon ki? Dasar ilmu mah saeutik ewang ari kitu. Eta aki teh mimiti nyuhun hulu nepi ka ayeuna geuning aki teh karek pasunatan memeh sare teh cek ajengan aya opat sedang aki teh tah ngalaksanakeun naon hiji-hijina aki hiji memeh sare teh sunat maca bismillah 2 sunat maca sholawat 3 sunat maca istighfar nu kaopat sunat memeh sare cek ajengan nyusu heula cenah naon aki sakali deui nyusu heula piraku make nyusu heula aki lah cek ajengan mah cek kitab cek ulama dituna dauhan nabi dituna dauhan Gusti Allah mah nya ajengan ngawadul cenah ai cek si mah heukeun bae cenah ari sunat mah cenah padahal cek ajengan mah nyusur ngagemol Kang saputi pantosnya aki-aki ngagemol kan ini da bangsat ge mawanin asup atuh bangsat rek asup edan ieu anakna geus pada kieu cenah komo di batana geus sakina saputi ngagemol 2 peuting ngagemol nepi ka 7 poe 7 peuting eta si aki tara ngagemol majarna teh sunat ngagemol Kang. Nah ari geus saminggu asa jengkel cek si mah kebeurih ning aing teh baheula nyusuan budak geus aya salosin susu ge geus kumprang-kampreng ka itu ka dieu dikutang mah dikutah susu mah aya we dina luhureun beuteung cenah
Cing geus kolot kieu mah make kudu nyusuhan salaki hayang nyaho penasaran nanyakeun ka ajengan dongkap ka uing. Assalamualaikum. Salam enon teh mah. Aing cenah aang ai ka main ngahuruk mingguan teh aang. Mohon teh ngahuruk naon? Kasunatan memeh sare bereji opat hiji sunat maca bismillah bener cek si mah. Kadua sunat maca istighfar leres pisan. Katilu sunat maca sholawat akur. Nu kaopat mah memeh sare sunat nyusur heula. Naon sakali dia? Nyusur heula. Oh nyusur heula dasar aing mah gablek salaki keur geus kolot dedengan teu pati waras eta waktu mingguan bari nunutan majarna nu kaopat sunat memeh sare nyusur heula atuh ka maang ngagemong geus saminggu tingali susu make di karayud kieu cenah ditemongkeun ka uing kuat ngegir-gidik Bu karek teu rayud kumaha susu nini-nini nu lecet dikenyot ku aki-aki huntuan teu bereji lodok soang beunang geus ditukeun ku aing rek ditipu pungan sawaktu mingguan sia sare wae cenah balik disimpeuring inget baheula parancahan lamun boga budak 2 tahun rek dipesat nyusuna ku patrawalik sok kapokeun leres teh Bu ngalak patrawalik wih disimpeuring dibebek di ala caina balurkeun kana ngena ka angkaraha kieu dina kursi jo teh si aki anu teu nyaho naon balik ti masjid kolorna geus nyampai dina tangkap ma aya naon ki biasa sunat siap juk teh atuh kolot Bu kolot patong boro-boro patrawali siki mahoni nu pai deleg-legan atuh teu mengpan waduh cek si mah geuning teu mengpan hayang nyaho kagoketan ku aing isukan marek dibalur susu teh ku cai cengek modal-modal sakalian atapi sore kan ngarepuh cengek di ala caina dibalurkeun kana nena ngan teu ngange disakelti kelak meh teu panas meureunna geus kitu ti magrib bari ngahihidan da panas jol teh isa balik ti masjid si aki anu kolorna geus nyampai dina tak-tak teh ma ya naon ki biasa pasunatan siap cek si mak geus disadiakeun padahal dina hatena labuk modal-modal sasekalian itu ai gap teh Bu dikenyot ai sugan teh Kang erek kapokeun rek ladaeun beuki tarik nyotna ieu mah atuh sim aki teh tanda tanya aki cek si mak teh ai aki henteu lada teu panas pan kumaha teh teh geus dibalur ku cengek lada teh kumaha ngajawabna wah puguh cenah aki ai mah beuki ngeunah ladana aya amisna aya asemna aya dirasa-rasa teh asa ngenyot bandrek cenah naudzubillahi min akibat nunutan dina tempat panga sedangkan Rasul sari upi tolabil ilmi fal hadisu min sodikin khairun minad dunya wa ma fiha sariu kudu papaheula anjeun paburu-buru anjeun hadir kana tempat pengajian naon sababna fal hadisu min sodikin sanyana cariosan anu leres pituna dauhan Allah Subhanahu wa taala hadis ti Kangjeng Rasul kias ijma ti para alim ulama ngupingkeunana khairun minad dunya wa ma fiha leuwih sae tinimang di pasian dunya jeung isi-isina alhamdulillah. Tak jadi nu kahiji nu diwasiatkeun ku Kangjeng Rasul lamun ieu negara hayang tetep merdeka ieu negara hayang aya dina kamajuan ieu negara hayang dina keamanan laksanakeun wasiat Rasulnya eta Islam nu kadua sareng nu katilu insyaallah sanes waktos ku pribados dilajengkeun cak itu anu tiasa kapihatur kakirangan sinareng kalangkuan ulah kirang-kirang hapunten wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.